Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simpuring ekareninda dina acara Warta Sunda. Anu bade ngadugikeun bewara-bewara sabudeureun kota Cirebon. Pamirsa, bewara salengkapna. Pamirsa, pamarentah desa di Kabupaten Cirebon ayeuna tos mulai beuntak pikeun ngabangun usaha karakyatan anu dilakukeun pamarentah desa Cikulak, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon ieu. Pamarentah desa ngamanfaatkeun lahan tilas budidaya lauk kangge dijadikeun rumah makan terapung anu dipercaya tiasa ningkatkeun parekonomian wargina. Bekerja sami sareng sababaraha pihak, lokasi terapung anu tempatna cekap strategis ieu entos mulai rengse sareng tiasa narima pagawe lokal. Dipayun mangga laporan ti Anis Fitria. Atur nuhun eka, ayeuna abdi tos aya di rumah makan terapung tempatna di Desa Cikulak, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Suasana di dieu tos katempo rame ku pengunjung, atanapi rumah makan ieu teh tacan dibuka. Rencana pembukaan rumah makan ieu teh bakal dibuka tanggal 17 November 2018. Seperti pamirsa tempo di pinggir abdi, tos aya replika jembatan nu dihiaskeun ku lampu-lampu zaman baheula. Bapak punten, atas dasar naon rumah makan ieu dibangun? Saresna mah teu aya dasarna. Dasarna sih ieu aya lahan yang potensi tapi teu dimanfaatkeun. Sehingga dimanfaatkan bekerja sama jeung pemerintahan Desa Cikulak, dimanfaatkan untuk tempat pemancingan sareng resto dengan harapan ayana resto itu bisa menyerap tenaga kerja setempat. Apakah ayah pemiliknya, Pak? Pemiliknya ya pemerintahan Desa Cikulak. Hari kepemilikan mah kepemilikan Desa Cikulak. Cuman operasional pengelolaannya bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Kira-kira mulai pembangunan itu, Pak? Mulai pembangunannya 2 bulan nu kalewat. Rencana dibuka, Pak? Rencana dibuka tanggal 17 November tahun 2018. Berarti 2 hari lagi. Apakah tos ayah menu, Pak? Menu makanan? Ya, menu makanan kebanyakan menu makanan Sunda dan disesuaikan dengan menu makanan yang sudah familiar dengan masyarakat sekitarnya. Harapan Bapak akan di rumah makan terapung? Harapannya ya itu bisa menyerap tenaga kerja tempat, karena mulai dari chefnya, kokinya, mulai dina pelayannya, dari semuanya itu kita tidak ngambil dari luar, ngambil dari masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat jadi terutama wilayah sekitarnya untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi. Hatur nuhun, Pak. Sami-sami.
dieu nyaeta salah sahiji hal anu jadi andalan restoran ieu. Ti segi makanan di dieu ngagunakeun menu makanan adat Sunda. Sakian informasi nu abdi sampaikan. Anis Fitria, Chairul Andrianto ngalaporkan. Balik di kas. Ya, hatur nuhun Anis Fitria. Pamirsa, mung sakitu wae bewara anu tiasa kami sampaikan. Kirang leubihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.